Hikayatkeun aya hiji syekh ningali ka murang kalih keur wudu bari ceurik dina hiji wahangan. Kemudian ditaras eta si budak leutik, "Jang kunaon make anjeun make ceurik?" Maka ceuk eta budak ngawaler, "Abdi teh sieun ka naraka ya syekh." Ceuk eta syekh, "Naha anjeun make kudu sieun ka naraka, da anjeun mah masih keneh leutik. Dosa oge can ditetetkeun ku Gusti Allah." Maka eta si budak ngawaler, "Ala taro annanas idza auqadun nara fawada'u sigharal hatab thumma wada'u al-kabira." Nah anjeun teu ningali syekh, jalma oge lamun ngahurungkeun seuneu maka neuneun heula kana suluh-suluh anu laleutikna, kemudian kakarek neuneun kana suluh anu galedena. Maka kami oge sieun saperti kitu engke di neraka. Nu diasupkeun pertama kali teh kami barudak laleutik heula. Subhanallah, eta murang kalih sanajan masih keneh alit ngagaduhan kasieun ka Allah. Mudah-mudahan urang sing dipaparinan kasieun ka Allah Subhanahu wa taala.